Ah, salam-salam ka sadayana tiasa tepang di nembe Kang Acung nu bodonghol ayeuna. Ieu Kang Uda ti lelep. Hapunten anu kasuhun samudaya kalepatan kasadayana warga masyarakat anu aya sa budeureun Kabupaten Ciamis, Cirebon, sadayana hum sa Jawa Barat anu simpatisan ka Acung Uda Channel. Nembe abdi nyalira modonghol alhamdulillah. Kaleresan abdi ge di masjid wih pangaosan tadi sabada duhur tabuh dua konsentrasi ka dieu wirehna nya kitu teh lah. Sapa munut bos abdi ti Banjar Kang ka mana wae cenah mani ti lelep cenah teh Kang Ade sanes abdi nu ti lelep. Kang Uda ai acu mah aya wae gitulah teu tara ka mana gitu. Kaleresan alhamdulillah duh. Saronoeun sadayana ge saronoeun alhamdulillah tiasa tepang sadayana wilujeng anu tiasa nongton sareng muka mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswana agung rizkina nuhun kana simpatisana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Akang Uda Ye kemana weh ye Kang Acu mah aya nya kitu teh urang teh geus lawas teh papanggih. ye kapan bieu teh kieu dibejakeun ti lelep si Uda mah. Nah dari ari ti lelep pamberenan kudu urangna keur ngojai pasti ti lelep pan kieu maksudna urang ayeuna kakararek muncul deui. Wah Gitu. beres nah Kang. Jadi ari manusia mah pan sok aya non aya senang aya susah cari nafkah aya henteu gitu. Jadi urang teh pangna ayeuna urang teh ayeuna kakararek muncul di teh Nya soalna ieu teh tas amprung-amprungan cum nah tas di mana Kang? tas di Sumatera Oh tadi dinya teh bebejasa teh urang jadi secara mendadak. oh lain sacara ninggalkeun kitu-kitu wae dinu ayeuna keur naon teh ayeuna teh dina YouTube Acung Uda Channel lain kitu-kitu wae nya meureun ku abi ge di Hampura lah. Da urang ogenan sejeroning urang di Sumatera ingat aduh iya urang kumaha rek nyieun konten di dieu batur bari jeung mau api benereun gitu. Jadi urang ingat kasih Acung. Ingat bae da urang arek nelepon teh urang teh Nelehram erek nelehram. Lain nelehram ayeuna mah eueun nelehram. Oh ditelepon. Lain telepon. Nah Ditelepon. Terus mah Gitu. Urang teh nang sabaraha bulan di ditu Kang? urang. Urang teh mun teh salama urang menang 5 bulan. Wah, di Sumatera teh. Kapan kieu budak teh pan di Sumatera. Urang teh. Jadi Pak, cenah abi hayang dilongok ku Bapak ti lembur abi rek panen kopi. Wah, Sumatera mah emang kopi. Sumatera mah emang Iya, kopi. jadi budak teh rek ngalah kopi jadi urang teh tes mantuan. Ngalah kopi di ditu teh. Da eta resepna ngalah kopi urang pabaliu teh jeung orang utan. Oh, masih kene aya nu kararitu. Satu-satu gitu. Masih kene loba di ditu mah orang utan. Malahan mah behna mah susahna ngalah kopinya. Wah, alah batan di urang pagunungan ogedanna di Sumatera mah. Da eta heueuh jalma gitu. Loba anu biasa salamat loba anu cilaka loba. Dina pangalaan kopi teh. Eta dina waktuna geus tinggal ngalah keur ngumpulkeun rek dibawa. Da jama maot katinggal kopi. Keur arek muat kana mobil. Lah kan moal mungkin Kang ai ku kopi kanyat maot mah moal mungkin da kopi mah leutik atuh. Kopi mah leutik. Moal mungkin maot, moal mungkin perlaya. Dari kopi nasu teh mun dari mah sakarung sakintal beusina. Katingang ti mobil berat kana awak Teh mengabdi. Ti harita Kang mulang meureun. Iya teh harita geus beres di ditu geus kitu mulang cing tawa pamerek mulang ka budak teh. Geus lila teuing geus kangen ka di lembur. Oh nya. Nya. Mata kan jadi lain pengalaman mah loba. Di ditu teh. Da urang teh ku budak teh dibawa ulin heula apa ieu cenah jang ulin. Wah, dibawa piknik piknik. Maklum di lembur baturnya hayang apa situasi jeung kondisi. Da eta urang nempoan cing tere itu tangkal naon cing teh. Yang ke budak teh. Itu cenah tangkal jengkol cenah Bapak itu teh.
Tapi da urang nanya ke teh kaget. Nah, eta nempo jengkol da buahna segede dudukuy. Sagede dudukuy tokok. Segede dudukuy tokok nah. Buah Jengkol. jengkol. Wah, urang Cari pesek eta atuh mesek ge ku bedog meureun Kang. kan Mesek ge ku moal ku pesok. teurak da hese da leutik bedog mah. Ku senso mun rek mulah jengkol teh ku senso. War. Oh. Heeh. Yak. Yak. Jeroanana meureun sagede piring mah nya. Wah, leuwih segede piring mah atuh. Walah, nya. Da urang leumpang deui cenah ieu jang ka kebon sau, da eta nepot sau Ambon. Rok aya ning sau bakat ku geledena cuy. Heeh. Wah, segede kareta api. Eta teh. Astagfirullah, ku alus-alusna suburna tanahnya. Nya, alus-alusna suburna taneuh gitu. Teuing eta model pedes. Hmm. Teuing model pedes kumaha eta pedes sarua. Tah, lamun pedas mah urang mah dari encan ditu mah encan empok. Heeh. Encan meruk si pedas Mm-mm. gitu mah di Sumatera. Kakara cau we jeung jengkol. Kakara cau jeung jengkol urang manggihan teh. Heeh. Gitu. Jeung anu keur nyieun hawu. Hawu teh di urang mah alah. Oh, lain ku gas lain. Lain di ditu mah nyieun hawu. Hmm. Nyieun hawu genan 7 bata. 7 bata nyieun hawu ogenan. Lega salapangeun nya. Kapan jangan godong eta jangan godong cau Ambon segede kareta api. Jadi katel gede. Oh, kata ge Mantap ayeuna urang muncul deui. Oge kasadaya penggemar urang. Nya. Nya. Nu aya di Bekasi, Bekasi, aya di Karawang. Sumedang, Karawang. Ti Nu aya pokona mah Cirebon, Kuningan, Majalengka. nya nu aya di Indonesia pentingna mah terutama Jawa Barat. Wah, nya. Hampura Nya model kapun lanceuk di Sumedang. Adi di Kresna. Nya. Mantap Kampura ayeuna urang rek mulai deui urang sugan. Amin mudah-mudahan Akang panjang yuswa, Kang Acung panjang yuswa oge pun lanceuk anu ngagugulukeun urang sing sehat panjang yuswana. Urangna sing sumanget deui. Mudah-mudahan anu simpatisanana terus. Nya mika resep mika memet ka arurang. Gitu ngan keun bae ai saya sareng awona mah da nyangakeun ka anu narongton gitu. Gitu mudah-mudahan. Urang siapkeun deui Kang Siap siapkeun deui Kang. Iya siap semangat deui ayeuna mah. Mudah-mudahan anu tadina panon jarero teh lah juga nolol. Gitu. Ayeuna nyangka tas di masjid. Tas di masjid. Wih ti masjid wih. Pangaosan. Sering iya pangintennya. Tausiah. Lain tahu. Ai tahu mah nyaho. Oh nya tausiah nya. Kitu wae panginten urang setiasa nepangan kasadayana mudah-mudahan sararehat anu nongton anu ditonton paranjang yuswana anu nongton sareng ditonton nya gitu mudah-mudahan we nya Kang nya. Nya da ieu moali lah meureun. Nya gitu dah. Ya syukur adiwat cing cai digaya acum cing teh gitu. Da bubuhan kakarage. Dua poe datangnya ba tepan. Alhamdulillah tuh selamat makan nuhun gitu. Jag-jag awak mah gitu. Naon teh jag-jag? Naon teh jag-jag? Teuing da. Kamari di buku budak teh beres saongkoseun. Gitu yang balik teh. Tadi datang ka dieu mah lah urang ripuh di bae gitu. Nya keun bae Kang Acing sehat Kang nya. Nya. Syukur atuh Kang cuang demi kemajuan urang acum udah cenah urang disemangatkeun deui. Iya siap. Nya, ieu teh nya. Nah, wilujeng. Rek ngalongok. Teu cai-cai acan Kang. Teu cai-cai acan. Nah, wios. Cai mah tadi gedes manggih disolokan. Saya mangga mun. Wah, mani beda pisan nya. Hideung. Nya mani beda pisan. Tuh, tingali. Kapan aya sok babarengan jang orang utan mah hideung. Beda. Semutan hideung euy. Mangga wilujeng. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana tiasa tepang deui urang sami-sami majengkeun kana karesep urang seni sareng budaya urang. Amin ya Allah ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.